Wilujeng enjing sampurasun kanggo pamirsa sadaya. Di dieu simkuring bade mendarakeun warta anu judulna Sakola Online. Anu kantos jantenan dina saminggun kamukar ieu. Duyuh sareng parentah pamarentah Kota Sumedang ngalangkungan Kantor Pendidikan Kota Sumedang yang sadaya unit pendidikan Kota Sumedang. Di Kota Sumedang mimitian ti SD, SMP, SMA, SMK. Sareng pendidikan tinggi di Kota Sumedang pikeun melaksanakeun diajar di bumi kalayan sistem pembelajaran jarak jauh di mimitian di Maret tanggal 16 tahun 2020. Anu tujuanna pikeun mengantisipasi sumber virus corona ka siswa SMP Negeri Hiji Jatinangor oge ngalaksanakeun PJJ anu dipandu wali tunggal tingkatan oge guru mata pelajaran oge. Ngawaskeun tim-tim kurikulum kalayan penguasaan ti Kepsek SMP Negeri Jatinangor Ibu Haji Neneng SSPD M.MPD. Kagiatan PJJ lancar-lancar berkat gawe bareng anu hade antara sekolah sareng kolot SMP Negeri Jatinangor. Kami ngarepkeun sekolah PJJ bakal mentumpeun murid di SMP Negeri Jatinangor. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa diwuikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tekang deui dina waktos anu kapayun.